nama yang ya deket akhirnya ngomong ke mana lagi sayang sekolah can kira-kira nak hayang sekolah mah hayang sekolah mah hayang ke sekolah KTK atau tapi hayang ke SD 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 hayang ke SD kira-kira lagi bisa can ngitung nak bisa mah bisa kudu bisa pinter kudu bisa nak kali aduh pinter ya coba diajar gitu sakieu aksara sabaraha hiji sakieu dua ieu tilu opat lima pinter aduh bener aja babon hati ya budak geus teu kudu KTK nya sekolah mah lain daya tadi ke siang goblok iya teh sekolah teh terus diajar jadi tukang belet teh tengeunah matak tuh yang jadi pembeletan ya teh gua yang sekolahnya sekolah jadi sekolah keun pada aing tadi nanya heula ka sia hayang asup ka TK heula hayang asup ka SD SD aya tujuh ka ieu mah ka SMP mah ka SD heula kan apan kudu ka SD heula geus ka SD parat SD karek ka SMP hayang sekolah teh aing kira-kira da gerakeun moal ieu lamun aing boga jokos kieu lamun dibawa ka sekolah SD masih gempeng kene kumaha ieu teh ulah elah tuh boleh elah sia goblok eta mah mau empeng wae sia kurang gempeng kurang nyusu sia kurang nyusu mah heula lain kumaha sia mau empeng geus kitu mah diledek ku batur elah sih elah bisa teu lamun kira-kira empeng teh ditunda heula maneh ulah ngempeng bisa sih bisa bakal poho kadu empeng bisa poho moal maneh kadu empeng poho lah poho syukur ai poho mah ai tadi kejot deui anjing itu apa di budak ada guru gede aing ya komo lamun di guru mah diwaras bade teh kade gitu katanya lamun meleg lamun ya degekeun lamun teu ngawaro ka guru engke da disetrap maneh teh sita engke ngahormat ka mata poe gitu Ki gitu gitu pandak pada kudu sopan ka kot ulah kos tadi kaki menjegugeun wae eta teu sopan gitu tenan naonnya kinya lain teu naon itu sopan karena eta teh teu sopan Ki sia tadi gede gugeun ka aing tah kitu sia teu sopan kaliman teu nya kinya kaliman teu loba teuing loba teuing kieu nya kinya tuh anjing sia teu sopan jalutang aing jalutang eta teh tong diajar gitu sekali mah meunang nya kinya geus tapi tong sakali deui nya eta beungeut aing lamun baheula ini sia ku aing keur dipupuran ku aing sakinta beak pake beungeut sia eta pupur ganteng teh Ki lain ganteng dia juga monyet juga monyet sia juga monyet gitu Ki ge jiga beru malikeun anjing jiga beru cenah ka aing eta mata sia ngelalep ka ditu ka jero aya daonan aya belekan aduh deh belekan nya kinya eta tarang sia botang geuning matana aya naon Ki eta tarang sia botang dikumahakeun bari teu kumaha sia dicukur mana Ki dicukur aja tarangna botang dicukur eta urut ku naon tarang Ki tarangna naon anjing aing boga hiji teu jes yo Aisyah yang lah ayang barang dahar teu hayang lapal Ki lapar hayang naon hayang mam kayak lamun hayang mam yo di dia kan deket jeung Cito nya aing rek pangkat ka Cito sia ulah jarambah nya lamun sia jarambah ti dieu beusin ka sarumah rek saha nu ubaranna di dieu ka Cito jauh keneh
Ki galak ki alatnya ki. Atuh. Alatnya Atuh kunaon sia? teuing ninjak naon mah. Budung. Tuh. Alatnya ki. Aduh, buah-buah itu banyakin na budak teh kamu ya datang. Aing sok sieun di leuweung ge ka sarumahan sia rek sadudulugan. Gening aki teh meni goreng-goreng teh ki. Nyalutang si anjing. Agi-agi jadi berenang geus kolot goreng nama si anu budak kene oge kos kitu tah. Iya. Sia cicing heula nya. Aing hayang gitu mah kok cai. Aus ki hayang enum. Ge cicing heula. Hayang enum. Sia tong jaraman tong aprak-aprakannya beusi ka sarumahan. Aing teh joko cai. Aus banget. Joko cai cicing, aing joko cai nya. Jeung aing cicing aing joko cai. Cicing. Ki hayang kieu laki. Ki hayang kieu laki. Aduh, aing buah-buah ijo aing tega belengep kos kieu. Aing ulah-ulah ke sarumahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullahaladzim. La ilaha illallah aing sia belengep wae. Aing sia belengep wae tadi sia atas di mana? Aduh, astagfirullahaladzim le buah-buah ieu budak teh ka sarumahan aing mah. Ieu cicing wae dicabak-cabak wae belengep wae kos kieu. Ya ilaha illallah. Aduh, buah-buah aing ieu mah kudu neang cerita ieu mun kos kieu cara nama aing. Aing ulah kasih ulah we aing teh kacarakan ku indung bapa nangis ka belengep poes kos kieu. Istighfar sia teh istighfar. Istighfar. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah jaba cicing we aduh ya aing kudu kumaha kudu beta tung ka cerita lamun kos kieu cara nama aing teh bisa jageurkeun. Aduh. Kumaha kamera urang teh aji toh yuk ieu karunya kieu heula cicing heula nya aya urang bawa we ka cito urang bawa hayu teh aing begitu teh bagi belengep wae aing sieun dicarakan ku indung bapa nangis boga penyakit ka belengep ge mah cicing heula sieun teh heula we cicing. Assalamualaikum Cito. Aduh kamana Cito dah geuning ieu teh jasa ku jarempling. Nah geuning Cito lagi keur sara Assalamualaikum Cito. Assalamualaikum Cito. Sabar. Iya kuning cok. Iya kuning cok. Aduh, cok. Teh sok panah ke aki teh sok banyak. Aing keur moal udang-udang. Heueuh cerek bentar. Ayo. Cok iya injuk kuring teh ditu teh belengep sawarag geus kieu cok eta pangubarankeun. Mana budak nama mana? Iya ini dia cicing urang bawa. Ka dieu jang. Ka dieu. Aduh. Sieun kapang lo ieu kuring cok. Iya budak mimitina teh ngabelang apa ya? Budak teh ngabelang nama teh ditu teh entas kieu cek. Begitu entas kieu teh budak teh itu bibir gidigan langsung ngabelang cek. Pikir aja itu mah yo. Juru ge moal beukieun ka budak kos kieu patut mah. Pahit getihna. Pahit. Terus kumaha ieu cek? Jika nama ieu mah ku orong-orong jika nama. Ya wae cek orong-orong. Da beukieun juri ge. Tuh cek ngabelang wae kos kieu cek tingali. Omong eta beungeutna awak we juga masih kene budak beungeutna beungeut aki-aki. Da beukieun juri Ari ge. wang cek. Minta tulung ceri di kumaha ieu budak cager. Ki teh ulah makana ulah sembarangan. Tuh gitu cek ngabelang wae cek. Oh. Nya. Ieu mah juga nama asup lagi ieu mah jurig jarian juga nama ieu. Sok aida mah kuring rek pasrahkeun ka Cito.
Rek di kumaha oge ieu budak nu penting mah cager supaya kuring teh ulah kapanglo ceuk ku kolotna. Kolotna teh geus nguruskeun jiga nama meureun nya. Udah kos kieu nya. Ieu geus kabelengep kos kieu kumaha ieu? Ieu teh jadi antara dua ieu mah ieu budak teh ieu. Kurang hidang apa kaasupan ieu? Kaasupan ieu mah ceuk. Kasarumahan ieu mah jigana ceuk geus kabelengep kos kieu mah. Orang coba orang ditempo coba. Tuh kayak ceuk. Kabelengep wae ceuk. Modar buah budak-budak teh ceuk ieu teh. Heula coba orang di ieu heula di Terawang heula ku ceuk itu nya. Sieun we modar anak batur ceuk. Aduh, ceuk pika sieun melep. Ieu mah anu asup ieu mah juri jarian ieu. Naon jeun wasupna ceuk kira-kira na ceuk. Curi jarian manehna nyerieun hate beungeutna dikihan ku budak goreng patut ieu. Busut dikihannya. Belangong teh ieu budak. Yuh, kira-kira mun dibawa ku juri jarian menang teh ki. Kajen teh ieu budak ieu. Lamun bisa kuce itu ditulungan hirup deui budak ieu nya. Kira-kira indung bapana wani mayar sabaraha ka ce itu. Ya Soalnya parah ieu. Ya sugan ceuk itu ke jeung kolot teh sugan diberes tamluan mah. Heula cobanya orang dijampe heula. Nu penting mah eta ulah bengkok eta genggerongna bengkok ceuk. Panganderkeun ulah ngebelengep wae teh jeung sapi. Tuh tinggal ceuk. Tuh ceuk molotot lagi kos kieu ceuk pika sieun ceuk. Aduh. Tulus aing dicaregan ku bapak da ieu mah ieu. Aduh, ceuk kumaha ceuk. Ala kadaba. Cager moal kira-kira ceuk. Ala kadaba. Jang. Oh. Aduh, teu beunang ye mah buukna ge huluna botak kos kieu. Da tadina botak ceuk. Kudu nama bisa Akibat ku gering panas teh atuh tinggal ditarangna ge lega. Aduh, itu molotot wae gitu ceuk. Buah ceuk ieu mah tuh tinggal teu gijep-gijep. Cager. Hah? Aisyah cager tuh. Hah? Cager. Geus cager jang. Geus alhamdulillah. Berarti emang cek urang ge jurigna teu beukieun ka budak ieu mah sebenarnya mah. Ceuk, tadi jurig naon sebenarnya ceuk? Nu nempel ka budak ieu teh. Jurig jarian ieu teh. Jurig jarian. Heeh. Jadi mainna teh teu beuki ka getihna oge da pait ieu budak ieu teh. Cuma mainna teh asa dilunjak beungeutna ku maneh dikiihan. Amun maneh kasep mah jigana moal ngambek eta jurig eta. Karena maneh goreng patut, jadi maneh merasa di lunjak jadi teh ngambek. Itu sopan mah da kurang nyusu. Taki kumaha ieu geus cager budak. Ayo dia pakai cager ki. Aki mengucap nuhun ka ece paling oke ke urusan ada bayar nama apalagi bapana. Kayak bapana bijakeun ka bapana. Daripada anakna teu katulungan nya kos kieu ge lumayan lah. Keur nyebokan entong mah di. Bener, sia nyebokan entong ya. Lumayan. Da kos kieu oge. Da indung bapana mah nyaahun. Naon geus cepeng lain kuduna mere duit lain mere endot. Duit anu mere mah. Sia teh gara-gara aing teuing. Batul ge cito teh dihargaan sia teh sopan mere-mere empeng ga cito. Budak teh ngalunjak ke sakola can. Hayang asup TK cenah ceuk ieu teh budak TK dekat TK yang ka SD. Enggak cenah asup kelas 1. Nya tudaan ge ieu mah mal bener. Amun nempo guruna jigana dibandringan wae make karet gelang. Puguh budakna ieu teh rada kos kitu ceuk. Tiga nama. Loba tinggal melengep tadi loba tinggal darem papais. Jadi enggak Mal melengep. bener. Ieu jigana sakola oge. Main cita-citana jadi naon? Jadi ini, Jadi naon sia? jadi tukang blon.
Tukang bloon. Tukang bolon. Didengar tuh tukang combro. Iya udah kayak jadi bolon. Dua Kira gue tukang disuruh combro. kedua satu uji. Aduh. Bisa gera balik Kak. Cuk. Urang seueuh, udang sare nempo banget ieu seueuh. Cuk, nuhunya cuk. Heeh, geus